Kemudian kamu ke pengambilan saksat. Alhamdulillah Mang Eden. Begitu Pak Ustad, anu sakumaha nu katamis ku Pak Ustad atau napi nu diraosan ku Pak Ustad, aura-aurana seperti semua dah di paling dia. Kanggo kemudian kurang jam belakon. Oh iya. Soalnya nu katinggal ku abi aya barang kanggo pembuktian teh kaluarkeun. Intinya supaya teu janten fitnah oge nya. Iya. Kurang buktoskeun Mang Eden. Mangga ka payun. Pak, kayu. Sampurasun. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum. Sekian biar wae ya mah. Hah? Aduh, nutur wae. Mah padam kurungan berarti nya. Padam kurungan. Izin lah tuh izin. Izinnya. Itu saya nyerus pengetennya. Untuk dari ngawalannya. Pangarasa tiasa lebat wae ayana kana ieu raga dina ieu waktu berarti siap eukeul nerangkeun kayaan sosok-sosok rerencangan atanapi saha di dieu gaib di dieu. Siap teu? Henteu. Atau anu bade diungkapkeun, Sora abi bogoh pangala dayu. Ngaran, kitu nya namanya deh. Di mana gitu ya? Neng Surti. Kita kan ya. Pak Ustad, Neng Surti sosok seperti rumah ya. Iya, kasan sosoknya si cantik manis. Cantik manis. Kami rasukanna Pak Ustad. Kasan putih, karena putih. Kasan cobi. Ayana supaya ulah ieu anjeun teh sosok korin ti ragana Surti. Ya. Ayana lebet ka raga ieu hoyong kumaha? Ieu raga rek dipake heula. Nya rek dianggo heula ieu kudu sanes. Sampurannya dina ieu waktu wayahna tong ganggu nya. Tong ganggu wae bisi di kurungan atawa hoyongna kumaha? keluarnya. Ini keluar atunya ieu raga rek dianggo heula ya. Supados tiasa dianggo ieu hoyong nguak ieu tempat-tempatan supaya netepkeun keimanana jalma bahwa gaib teh aya. Nya. Tong ngaganggu heula teh nya. Ai teu bisa nerangkeun lah. Ya, keluarnya. Sok atuh keluar lah. Ya gangguan sekali Kak kameramen. Punten gaceun. Anu suku pangeten nembe kameramen sauna
belur wae dah. Terus sampaikan ka pusing. Oh, eta kan aurana. Aurana. Aurana cakep pisan. Nah, itu nya yang cakep lah gitu Kak. Pengalaman. Tapi nama aman Pak Ustaz. Insyaallah aman. Oke, panginten pemirsa, baris nyobian mediator untuk mediasi kayaknya mediasi kan Kamis Tarsan kurang lebih mediator. Kamu nguak ya patempatan. Allah mudah-mudahan izin Allah. Amin. Ya karena biasa kuat. Fakta anu aya di patempatan di lokasi Indosati Andir Cipatat Bandung Barat. Jadi pada intinya mah ulah simpang siurnya gitu ya. Hari Kang. Orang tapi nggak ada latar lain. Sampurasun. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sareng saya nu hadir. Saya Sareng saya. biasa nyarios sabetul kasuhun. Berat keneh. Gampang kan ya? Gampang. Assalamualaikum. Iya, sarang Mbah Jamrok. Sarang sih sarang. Mbah Jam. Alhamdulillah, Mbah anu nyepeng sesepuh anu nyepeng ieu patepatan. Berat keneh. Penguasa di dia. Berat keneh. Dengan ke biasa ngobrol, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Biasa ngobrol. Can merenah. Dan pernah. Pernah kenanya? Gampang. Mbah. Hapunten ya rame-rame kadete. Ieu panginten enak di dieu cengkuring sareng karasan. Alhamdulillah aya di kru di Kocil pilih bade Tumaros maka sosok anu lebat ka ieu raga. Anu katawis ku Pak Ustaz. Mbah Jamrong itu Sesepuh anu di sesepuh di dieu, sesepuh di pika. Manir di Indosakti. Sakti kasan anyar pengawasanana kasan ti kawit geus kideung dugi ka tata kerja panalares. Panginten anu biasa diuningakeun ku Mbah kalian di aya sosok-sosok naon wae teh di balik itu. Ngobah. Di antara naon tah? Di antarana. Puasa di dia. Raksa di kieu ki rawasat. Aya eta. Ai sosok anu legenda disebutkeun anu naon kebo bule teh eta teh ingon-ingon Mending bule. mending bule teh aya eta sosokna kumaha eta ingon-ingon Mbah kok itu anak buah
Ayeuna kasan mending boleh kasan aya di paling mana anjeunna? Oh yang muning bulenya. Saya biasa bah interaksi deui anu sanesna punten kasuhun. Karosan di Indosakti ieu penguasaan atau napi kekuasaan di Mbah di dieu. Anu tadi diingatkeun bilih kirang jelas gitu nya itu pengawasan teh. Karena sok sadeungang kan geuning ka dieu di anir yeuh cenah geuning nya. Tah, tapi karasan di daerah-daerah ieu ge oh iya Mbah Jamrong sosok Mbah Jamrong teh. Nah, sosok Mbah Jamrong di dieu teh itu nguasana ti wewengkon mana dugi ka wewengkon mana itu penguasaan teh. Penguasaan Mbah Jamrong teh. Wasana Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Alhamdulillah paitan kumargi kegiatan anak ieu paitan Mbah ya. Apunten setiasa urang ngelabeja karena kegiatan kagana hawatos mun hawatos tiasa Mbah lungsur paitannya apunten ieu tos dipaksa diulem ka ieu patepatan tiasa nguak ena di dieu Mbah anu nyepengna punten abdi paitan bantos kanggo ngajagi sadayana upami aya nu hoyong diutarakeun anak di dieu paitan ti upami teu mah paitan rerengan Mbah ena ti dieu anak buah Mbah atuh di dieu abdi nyuhunkeun supaya tiasa lebat kana raga ieu asal ada hampang Mbah sanes ngaikeun paitan dina yuswa langkung ti 1000 mun kagiatanna ieu raga rada kirang kiat hapunten kasuhun ya bade neruskeun aya pusaka naon di dieu di antawisna biasa diboktoskeun kayak babi mohon pengen biasa keluarnya lira biasa Tika, cai. Ngerti. kanan borat tuh. Borat kanan. Gampang tas. Dari kaki. Alhamdulillah baitan name kurang kasekseni karasan anu sosok anu name lebet ka ieu raga kaketana abot pisan gitu ya. Dan tadi sakumaha panggilna saur Pak Ustad teh 1000 tahun. Mohon anjeunna usiana langkung ti 1000. Langkung ti tahun. 1000. Mohon langkung ti 1000 tahun. Panguasaanana anu name kauninga kawasan Mbah Jamrong itu di Gesi Kidung dugi ka Sasak Raja Manala. Gesi Kidung teh paling mana Pak Ustad? Gesi Kidung teh di Balebat nya, daerah Balebat dugi ka dieu. Dugi ka Sasak Raja Mandala. Nah, gitu. Karasan hal-hal anu di dieu anu sakitu diingatkeun eta di kecelakaan di payung ieu ke di atas Gesi Kidung di Sasak Raja Mandala itu sur kecelakaan anu kadang-kadang di luar nalar saperti anu bade mentas weten tos rek teh mobil begitu mentas meledak. Nah, ieu teh uih deui tergantungna kana keyakinan orang insyaallah saurna kalarasan anu namanya secara batin interaksi insyaallah sing sajalman eling Allah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim setiap arek kumaha anjeunna hal perkara ngalakonakeun kalawan bismillahirrahmanirrahim maka kami ge ngilu ngajaga kaeta jalan insyaallah gitu dan kana Begitu Bang, itu pemirsa tadi Pak Ustad perantos naros ka eyang gitu. Masa kumaha saurna di dieu teh seueur pusaka. Tapang itu orang cobi dibuktoskeun Bang itu mudah-mudahan aya widinya. Beres Bang Ustad ya. Mudah-mudahan dengan orang sarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metos mediator hasilnya seperti tadi diteruskan. Ayeuna udang pemboktosan pusaka. Mudah-mudahan aya jeung Allah. Amin. Biasa keluar. Amin. Ya. Apa bae? Cai ya. Mata. Oh, betul.
Panginten ieu kanggo pengambilan benda pusaka anu mana Panginten namanya tos aya widi. Mohon. Allahu Akbar. Ya wajib. Ini bukan. Kemudian kamu pengambilan pusaka. Alhamdulillah Panginten nu terus dibuktikan ya anu saweur pabetan lemeng ieu teh keris Pak Ustaz ya. Keris tilu. Harumna memang menyengat pisan ya. Alhamdulillah. Aya kalarasan parantos aya widi alhamdulillah nih. Dibuktikan. Ieu untuk kagunaanna naon Pak? Ieu nu katinggal ku abdi nyata kanggo penjagaan. Ieu kanggo penjagaan. Urang dipikeun heula hawa negatifna. Alhamdulillah ka karasan ieu urang izin Allah karasan dina ieu waktos peutan nami tos aya izin ka izin ti anu juga alhamdulillah penarikan benda pusaka di ieu wongkon alhamdulillah urang tiasa kabuktoskeun nanging hal pelebah dieu kanggo pamirsa sadayana peutan urang ulah dugi ka dan kajarikeun ku tina kaeman urang aya nyoba bahwa ieu teh hal ieu teh saudara musyrik kitu nya. Nah ieu benda teu aya anu musyrik tuh anu musyrik mah jalmina. Hal benda ieu teh benda pusaka anu hanemina benda pusaka wajibna dipusti-pusti ngan omat ulah di pigusti. Tah kitu alhamdulillah karasan hatur nuhun pisan ka sepuh di dieu anu parantos tiasa ngabuktoskeun kakiatan tina kakawasan Allah dengan kalimah Allah alhamdulillah tiasa dibuktoskeun ku ayana benda pusaka. Alhamdulillah Panginten para wargi anu masih kene manso anu kumaha Panginten benda pusaka ieu tadi kersaning izin Gusti nya mudah-mudahan mah aya manfaat Pak. Amin. Aya sareat mah Panginten tina sagala rupi laku ti Panginten Pak Ustad urang dugi ka dieu wae Panginten nya anu dugi ka dieu wae insyaallah Panginten tepang di dina segmen anu berikutna dina episode anu salajengna tangtosna Panginten masih dina acara angin peuting teh kumaha cenah Pak Ustad?
angin peting anu nebak kana punuk kadang-kadang jadi munikak bulu-punuk gitu. Itu dina angin peting ieu. Abdi teh itu nuju di daerah Cipatat, tangtosna teh di kampung Nir, Kampung Andir nya, desa Desa Ciptarja, Desa Ciptarja, Kecamatan Cipatat. Cipatat, Bandung Barat, tuh gitu panggilna nya. Naon anu dipetik ku Pak Ustad ku ayana sapertos anu nembe di Pak Ustad. Alhamdulillah dina urang sadayana ge urang sanak hikmahna wae. Sanes urang bari ujub ria jeung takabur dina ieu waktos urang eksplor dina ieu waktos urang kagiatan sapertos kieu nanging imah panginten di antawisna hiburan urang we tama urang nganteur kana rasa tunu ieu. Nah kitu nya oge mudah-mudahan cing tiasa niatan keimanan urang teu sapati-pati aya urang ayana lahir ke alam dunia ieu teh panginten urang di sarangan ku segala rupina. Nah gitu janten ulah adugi ka urang ayana patojanya sareng naon anu aya dina batin urang laraskeun urang sadayana bahwa geuning aya antawis lahir sareng batin dunia sareng akhirat beurang jeung peuting. Nah ieu aya gaib aya dohir. Tah ayeuna urang buktos alhamdulillah kabuktosan dina ieu waktu urang tiasa ngabuktoskeunana. Mudah-mudahan ulah dugi ka ngalunturkeun keimanan urang lakung-lakung takwa ka Allah Subhanahu wa taala, ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah sakada acara hiburan, mudah-mudahan cing tiasa kasana hikmahna. Saur Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu sapati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia angin kudu ibadah ka kami cek Allah. Ku kituna urang ulah sieun ada ieu hal anu sieun eta teh berarti kirang dina keimanan urang kuatan keimanan urang sadayana insyaallah urang mah sieun mah tetep usaha ku Allah Subhanahu wa taala ulah sieun ku makhluk-makhlukna Allah nanging di dinya urang kedah waspada pangita kitu mangga Pak Ustaz pinten sa bilih bagi-bagikeun anu tiasa ngaturkeun nuhun ka sadayana guru mudah-mudahan ku pembuktosan nguak misteri naon-naon aya di Kampung Andir ieu dikhususkeun di daerah Indosakti parantos dibuktosan mudah-mudahan naon-naon anu tos dijanjikeun rekan-rekan sadayana aya guna sareng mangpaat kang urang sadayana. Amin ieu peninggalan anja sesepuh-sesepuh baheula meunang kedah dijaga ka ayeuna kabudayaanna sanes kedah dipigusti tapi kedah diputusti. Mun sakitu ti simkuring aturkeun nuhun ka sadayana mudah-mudahan ku perjalanan urang sadayana sing aya dina kamaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke panginten pamirsa anu masih kena manco tangkapna masih dina acara angin peting simkuring ka kaucil panginten sareng Aljai Ustad Aji Abdul Basir dan Ustad Junaidi sakitu panginten nu kabeh hatur mudah-mudahan ieu tontonan janten tuntunan panginten. Amin. Langkung utami panginten janten panghibur kana kampung ibadah kana manah teh. Amin. Sakitu kabeh hatur panginten akhir kata billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.